Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiarsa dina dangat ayeuna urang ngedar deui carepon tina majalah Campaka nomor 24 tahun 1860 genap. Carpon anu baris kapidangkeun judulna Lantaran Ali. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Dahyat PR. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Bus Damri Jakarta rangkas bitung geus pinuh ku panumpang kuring diuk teh kabeneran parendeng jeung hiji mojang dina pangdiukan nu duaaneun sisi pisan jandela belah kenca. Sigana mah urang Sunda da eta we basa kuring permisi milu diuk gigireunana. Najan nya nyaritana ku basa Indonesia kaciri dina lentongna lentong Sunda. Lah ku hararese deui beus teh rek inditna ceuk kuring jero hate kareret mojang gigireun teh rek disebut we manehna semu nu teu betaheun diuk teu beda jeung kuring we meureun nya kesel nya hawa Jakarta nu sakitu panasna jeung ngebul deui kitu we polahna teh sakapeung menerkeun diukna bari melong ka supir Damri nu keur diuk di warung Cikopi sisi belah ditu. Sakapeung deui muka antasna semu-semu aya nu di teangan. Sakali mah manehna ngusapan rokna nu kakepruan sekaroko ti belah hareup ku leungeun kencana. Gurilap sakolepat kabireungeuh jarijina dibelit ku ali meneng tina emas. Dasar lalaki atawa kuring bae kitu sok aya we hanjakalna lamun parang diuk parendeng jeung mojang manis anyar pinanggih geus aya nu nyangcang teh. Manis atuh da manehna teh manis lah manis percaya we lah atuh ka kuring da kurarasaan mah panon teh normal keneh kutina ngarasahan jakal teh kuring embung eleh ali si jenat anu salilana dibabawa dicokot tina loket tang tuwe dina lebah makena oge teu kanyahoan ku manehna. Red kuring kana ali sorangan red kana ali manehna kabeneran leungeun kencana numpang luhureun tasna nu keur dilahun. Kawas aya tanaga gaib maksa kuring mukaan lambaran-lambaran nalakon hirup kuring nu geus lawas jero ingetan. Isah kabogoh kuring nu geus eueuh di kieuna nembongan ngalangkang tukangeun lalangse panindeungan. Sataun ka tukang kuring ditinggalkeun maot ku Isah. Kacipta keneh kumaha hancurna hate kuring harita munasabah ari kitu teh mah pi isukaneun rek kawin apa ninggalkeunana teh. Manehna kaserang penyakit jantung kalawan ngadadak pisan kadenge keneh kekecapanana basa manehna rek les ninggalkeun. Dah sing ikhlas we dikantun ku abdi. Panuhun ti abdi. Cincin dah sareng nu abdi lebur we hijikeun teras damel cincin setempel anggoeun dah salalamina. Kuring batan bisa ngajawab mah kalah nyegruk cerik teu kuat nahan ka nyeri jeung kasedih poho di kaera cacak hareupeun pimitohaeun mah isukna nu ti tadina diciptana teh kuring keur dirapalan tuluy disawer sarta buka pintu dipungkas ku huhap lingkung tapi harita mah pukul 11 teh kakara balik tas ngurebkeun. 3 bulan lilana tisa ditinggalkeun anak ku kabogoh kuring jadi hulang jentul teu puguh lagu ngajubleg meureun pingaraneunnana teh da kuring mah teu inget-inget acan ieu dongeng teh ti emak kuring. Tatamba mah tatamba cenah indung teh belaan jujualan sakur nu payu kana duit mah nyaeta sangkan kuring cager deui eling sabiasa sasari. Gusti Maha Asih ka abdina pangdoa indung tina kanan kuring cager deui sakali deui kawas aya tanaga gaib mawa sorati jauhna tapi deket mere kayakinan nu baris nyaangan kana jalan hirup kuring nu bakal kasorang. Hirup kuring jeung manehna geus taya patula patalina hirup sewang-sewangan di alam langgeng jeung alam ayeuna. Manehna hamo balik deui ka alam kuring harita jeung ayeuna. Lamun dipanjangkeun umur kuring lila keneh hirup teh kuring yakin hirup pinuh ku kabutuh. Najan nya kuring baris hirup di alam manehna alam langgeng tapi harita jeung ayeuna kuring perlu dahar, perlu pake, perlu usaha, perlu sagala perlu kawin najan teu kawin jeung manehna.
Sanggeus cager pamentana soal ali teh ku kuring teu diturutkeun, ali kuring nu dipake ku manehna disimpen ku indungna, nu manehna dirawatan ku kuring teu tega ari kudu dilebur mah eta ali teh, najan nyaku dileburna teh hiji ciri ngahijina batin kuring jeung manehna. Tapi da ceuk kuring mah asa ilang ka aslianana. Kasebutna manusia boga rasa jeung tumarima kuring sering inget ka manehna, ingat waktu babarengan ngeusian lambaran hirup endah. Mun geus kitu kuring sok rajin merlukeun datang nyekar ka kuburanana. Ingat keneh we harita teh wanci sariak layung kuring masih keneh cendeluk deket tutunggul kuburanana, pikeun kasakitu kalina lalakon hirup kuring jeung manehna narembongan mangrupa carita panjang nu moal panggih tungtung. Tutunggul nu geus rukutan ditetep antep bari hate pinuh katineng, kabaca keneh aksara nu geus meh kapupus ku cahya panon poe. Isah wafat tanggal sakitu. Kolebat manehna nembongan bari imut-imut nu baheula keneh, cimata maksa bijil nyalangkrung mapai pipi. Bari angkat ka mana Den? Ceuk kondektur motong lamunan. Kuring reuas asa kagebah hadena teu cimataan. Karangkas bitung tembal kuring. Sadayana pokna deui. Kuring ge ngarti nu dimaksud sadayana ku manehna teh meureun jeung mojang gigireun teh bisa jadi ali yeuh nu mere bukti teh. Abdi we ceuk kuring jeung bari rada era. Dupi Neng, kondektur nanya ka si mojang. Sami tembalna lalawunan meh teu kadenge. Da eta mah kuring lamun teu buru-buru nungkup irung mah asana ka mana boa ngapungna, asa ka aku puguh. Pedah eta ngadenge kecap sami ti manehna. Kondektur geus beres ngarcis para panumpang, supir geus diuk dina pangdiukanana, starter dipencet, gas digedean, persneleng ngagiclek kana hiji, bus mimiti maju lalawunan. Gancaning carita sanggeus sababaraha puluh kali bus teh pungkal pengkol rundag-randeg maklum di kota Jakarta nyemprung ka kulonkeun. Aya ku hayang tah ngobrol jeung manehna hanjakal taya jalan picaritaeun, sok inget ka si Johari batur sakelas waktu sakola di Bogor. Manehna juara ilmu pasti sakelas kuring mah, tapi mun harita ditanya kumaha ngamimitian nyarita jeung hiji mojang anyar pinanggih moal teu ngirung. Kuring lain si Johari rada lihai ari kana neangan jalan pi obroleun jeung mojang mah, hese soteh mun neangan jalan ilmu pasti. Teng anteng kuring mikir neangan pi jalaneun teuing make dalil sabaraha rumus nu mana ujug-ujug plong we manggih jalan. Punten we Neng, kuring bari nyekel rokok maksud teh permisi rek udud. Mangga teu sawios, tembalna meh teu kadenge. Kuring udud teu kungsi lila mobil nu ditumpakan rada ngendoran. Gasna teu pati gandeng kadengena teh. Bisa jadi jalan nu goreng meureun, bisi ruksak ban. Lebah dieu ieu kasempetan nyarita gerentes hate. Bade karangkas bitung Neng teh. Muhun Bapak, tembalna pondok. Leuh jeung make nyebut bapak deui, nyahoan yen kuring guru kitu. Kuring nanya sorangan. Terus terang we kuring mah teu pati resep disebut bapak teh ari lain ku murid sorangan mah atawa ku saha bae anu nyahoan yen kuring guru. Kitu oge ari ku pantar budak dasar kuring teh we atuh. Padahal mah pirage sesebutan dapon merenah we lain. Gerak rek nyelang heula sakapeung sok ngarasa tugenah lamun geus dibeda-beda pangajen. Tah kuno boga imah upamana bae anak nu dicicingan nani ngaranna teh umur genap tahun anak dibasakeun ka kuring teh mang guru cenah, tapi nah ari kanu sejen mah bisa jadi pedah lain guru. anu mani telab nyebut na oge atuh lamun ka awewe dibasakeunna teh tante anu tante sina naon boa ngewa atuh da nyeri hate. Nasib. Dupi Neng, bade mulih karangkas bitung teh. Sanes bade ulin we. Dupi nu dibujang saha pun lanceuk. Di mana linggihna? Upami telepat mah di Gang Gunung Tanjung. Oh, di Kapugeran. Sumuhun da pugara-pugara kitu. Nembe kitu Neng angkat karangkas.
Sumuhun. Di mana raka teh didamelna? Janten guru SMP hiji. Wastana Ida uninga panginten bapak oge. Oh, kantenan samali sareng carogena mah sobat pisan. Da eta mah kuring kawas jaksa nalik si terdakwa we. Era kalilanakeun puguh ge sok sieun manehna ngomong jero hatena. Nah, aya lalakiku beuki tatanya. Bakatku betah ngobrol teu karasa kesel diuk teh nyaho-nyaho beus geus nepi ka wates kota Tangerang. Palebah penjagaan si VM beus teh eureun. Semua penumpang segera turun. Keterangan penduduk keluarkan, cuk suara ti luar. Aduh, kumahanya manehna ngomong sorangan. Tengah bantun keterangan abdi mah omongna bari melongkak kuring semunu hayang ditulungan. Ulah sieun-sieun neng manggawe urang turun. Kuring ngupahan, kuring jeung manehna turun teh pang pandarina sanggeus memener rokna memeh jut turun. Manehna pok deui nanya. Kumahanya Pak, abdi sieun lah abdi mah. Tenang we neng, enggal alihkeun eta cincin kana ramo palih tengen. Manehna gancang mindahkeun alina kana jarijina belah katuhu. Nya kitu deui kuring. Lebah dieu kuring rumasa dosa pedah wani-wani nyimbutan jalma anyar pinanggih kalawan teu nyaho salah benerna. Mun manehna jalma bener alus wehe nu aya. Hartina kuring geus mere jasa ka manehna. Teu kudu ditahan sapoe sapeting dinu berwajib di daerah Tangerang. Kumaha lamun manehna jalma teu bener? Meureun kuring teh geus hianat ka nagara. Mangkaning harita teh nagara rada harengheng. Perasaan naon nu ngancik na diri kuring harita, kuring teu nyaho. Geus kitu we meureun, nah memang sifat kuring kitu atawa sifat kalolobaan lalaki sok resep pamer jasa ari kamojang geulis mah. Panumpang dipariksa keteranganana nu bener asal usulna dititah dari deui kana bos. Bener keur genting ya, jero pikir. Kaciri taliti pisan si PM teh mariksana malah aya di antarana nu ditahan pedah teu lengkep keteranganana. Ayeuna giliran kuring dipariksa kabeh keterangan nu aya patalina jeung pribadi mah diasongkeun. Beres tinggal manehna, si VM nanyakeun keterangan ka manehna bareng jeung manehna nyekel leungeun kuring nu beulah kenca. Kalawan tenang kuring nyarita. Ieu mah pun bojo puguh tengah bantun keterangan ka kantun. Nya, najan bojo oge ulah poho mawa keterangan ayeuna mah. Omong si PM bari heuras teh nyaritana. Mohon nampi di kelepatan we. Nya keur sakali ieu mah dihampura, tapi kudu jadi perhatian. Mangga Pak. Salamat kuring jeung manehna dititah dari deui kana bos. Kuring jeung manehna indit ngadeukeutan deui bos. Leungeun katuhuna tetep nangkel kana leungeun kuring. Tah palebah dieu yeuh nah kuring teh keur meunang bagja, meunang dodoja. Nu yakin kuring tas ngabohong dosa eta deui awak aya kusur sarah hate pating seredet. Jantung mah geus puguh ti barang dicekel oge terus dagdigdug karasana teh. Nuhun Pak, abdi parantos ditulungan, pokna sanggeus dariuk deui. Kasiatna cincin panginten, ceuk kuring. Padahal hate mah ngarasahan jakal ngomong kitu teh bok bisi kasigeung hatena, manehna teu ngajawab. Kaciri beungeutna beureum, bari tungkul. Ari sugan kuring mah moal daek dibawa nyarita deui sanggeus kitu teh tapi kalah kabeuki uplek ngobrol ngarel ngidul sagala diobrolkeun. Sakapeung diselang seuri jeung heureuy sagala pendekna kuring beuki wani manehna tambah wano. Nurutkeun dongeng mah manehna teh ngaranna Jatimminah keur sakola di Jakarta di SGTK kakara kelas 3. Karunya ku nasibna puguh ge omong nama geus teu indung teu bapa dulurna ngan saurang-urangna nyaeta nu dirangkas bitung teh. Nya ti dinya pisan manehna ngandalkeun biaya sagala rupa oge. Ari soal manehna make ali mah ku kuring teu ditanyakeun bisi kumaha onam barina oge naon perluna sabab kuring sorangan make. Tangtu manehna mah moal nyangka yen eta ali teh geus eueuh nu bogana.
Nepi karangkas teh bos anu ditumpakan ku kuring dipegat CPM aya kana 5 kalina. Kitu we saban aya pamariksaan kuring ngabohong ngaku-ngaku pamajikan ka kabogoh batur. Diburu gancang nawe bos nepi karangkas memeh paturai teh kuring jeung manehna kungsi ngobrol heula hayang dianjangan cenah mun aya waktu mah kuring nyanggupan. Manehna tumpak becak kuring mah lempang we da deket di leuwih ranji. Memeh celak manehna kana becak kuring nyarita ka manehna. Kade lali neng eta cincin enggal alihkeun ka palih kiwa. Manehna teu ngajawab kalah kamelong bari mesem. Isukna kuring uplok ngobrol jeung ki sobat di kapugeran, maklum teh ajeng sobat geus teu make basa lemes deui nyarita teh. Kamana wae euy Ida? Ceuk kuring. Tah kadinya kalebak picung kaninina budak boga semah puguh. Saha kuring api-api teu nyaho. Adi beuteung ti Jakarta bejana tas ti Subang. Taingan tas neang kabogoh meureun nya. Kabogoh ti mana horeng. Eta geuning geus make ali sejenat ieu mah kuring menjo ali nu keur dipake poho teu kungsi diteundeun deui kana tempatna. Isah teh kuring teu ngajawab. Lain ari si laing iraha rek mikir-mikir boga pamajikan teh euy, ki sobat nanya deui. Teuing atulah can manggih anu cop jeung hate puguh. Tong dipapake atuh eta ali teh, kuriak moal aya nu naksir. Ngahaja euy can niat ieu. Heueuh euy, mending ge sakola deui we mumpung can tidu. Kuring teu mere komentar. Dewek oge ceuk manehna keneh. Cacak mun can boga kawajiban mah hayang nuluykeun. Piraku euy pan salaki digawe. Ari kitu teh mah coba we sabaraha hulu urusaneun dewek. Adi sorangan pabalata kongkosaneun. Da kolot mah geus boboleh. Encan adi beuteung najan ngan saurang tapi da geus gede lain deui pamentana. Sedengkeun eta kabehanana oge teu asup kana daftar gaji. Pek pikir deui nya ari dipikir kadinya nama tah kitu nu matak dewek mah teu rek maksa-maksakeun maneh sieun mogok di jalan. Pamikir teh teu kahontal ku dewek keun ku adi-adi sugan pang-pangna ku adi beuteung hayang sina maju. Tapi euy teu ngaranan awewe sok aya-aya we gangguan teh kuring ngajug-jugan. Ari kajinisna mah dewek teh kacida percayana nu mata ku dewek gancang dipangmelikeun ali ge ngarah eueuh nu ngaganggu. Kuring cicing padahal hate mah kacida bungahna pedah manehna can aya nu nyangcang. Kacipta keneh we basa kamari 5 kali dipariksa ku CPM, 5 kali manehna nangkel semu geget. Sakitu jam lilana kuring diuk rerendengan bari sempal guyon jero boys. Bener endah dunya teh geuning muga-muga we ceuk dina jero hate. Hayo euy si kata salakna oleh-oleh ti Jakarta ieu teh bawa adi. Kuring nyokot salak teh nyahueun ki sobat mah yen eta salak teh meunang meuli kuring kamari di Serang. Kuring nyokot salak teh nyahueun ki sobat mah yen eta salak teh meunang meuli kuring kamari di Serang. Nepi ka dieu carpon lantaran ali geus tamat. Bisi aya nu panasaran kumaha waktu kuring patepung jeung manehna basa tas balik ti Lebak Picung sarta dina poe-poe saterusna kumaha basa kuring nalek manehna. Menta manehna kaki sobat jeung rea-rea deui tanyakeun we ka pamajikan kuring ayeuna. Aduh cenah ieu mah ti pangarang pamiarsanya. Manehna mojang manis batur diuk dina beus ayeuna mah geus jadi batur sakasur. Muga kabaca sauratanya ku Dalijana STM Rangkas Bitung. Sakitu pamiarsa anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.